janten teu meunang naros ari Allah di mana cicingna. Nah teu ulah naros kitu sabab Allah mah teu mika butuh kana tempat nya. Pokona mah sadayana makhluk Allah nu alalanyar butuh tempatna teh sapaseun dunia. henteu sapaseun eta makhluk Allah. Lamun deal saageung kieu maka deal teh butuh tempat sapaseun deal ieu. Coba lamun teu aya lolowong kosong pikeun cicing deal, aya deal moal da eueuh tempat. Eta nu kahijina harti kiamu hobi nafsi teh jumeneng Allah kalawan datna teh naon nu kahijina teh Allah teu butuh kana tempat. Nu kadua Allah teu butuh kanu nganyarkeun. Harti jumeneng kalawan datna teh Allah nu kadua nama Allah teu butuh kanu nganyarkeun. Ai urang mah butuh kanu nganyarkeun teh nyata ka Allah. Sabab nu nganyarkeun urang nu ngayakeun urang nu nganyarkeun teh atuh. Nu tadina eueuh jadi aya Allah. Nu ngayakeun urang teh Gusti ta ari Allah mah teu butuheun kanu ngayakeun. Da Allah mah teu aya mimitina ayana oge. Nya. Paham? Nah gitu. Nah kulantaran kiamu hobi nafsihi teh jumeneng kalawan datna hartina teh aya dua, hiji Allah teu butuh kana tempat, dua Allah teu butuh kanu nganyarkeun, maka dalilna ge dua. Dalil aklina oge hiji dalil akli Allah teu butuh kana tempat, dua dalil akli Allah teu butuh kanu nganyarkeun. Kumaha dalil akli Allah teu butuh kana tempat? Lamun Allah butuh kana tempat tangtu Allah teh sifat. Sedangkan lamun Allah sifat eta teh mustahil. Kumaha? Lamun Allah butuh kana tempat tangtu Allah sifat, sedangkan eta teh mustahil. Sedangkan lamun Allah sifat eta teh mustahil. Gitu we. Engke di awasna mah di perlebaran mah. Nu kadua dalil akli na teh kumaha? Lamun Allah butuh kanu nganyarkeun maka Allah teh anyar. Sedangkan eta teh mustahil. Nu kadua kumaha dalil aklina teh? Lamun Allah butuh kanu nganyarkeun sedang eta tangtu Allah anyar. Sedangkan eta teh mustahil. Ulangi, lamun Allah butuh kanu nganyarkeun tangtu Allah anyar. Sedangkan eta teh mustahil. Pantos dijelaskeun ti pangker bahwa Allah teh kidam heubeul alias lain anyar, teu anyar Allah teh. Nah itu dalil akli na aya 2. Ari dalil naklina innallaha lagoniyun anil alamin. Naon cenah dalil nakli sifat qiyamu bi nafsihi? Innallaha lagoniyun anil alamin. Naon? Innallaha lagoniyun anil alamin.